Etah budak, kenaon di kebun aing. Benang sekoing babe. Wah, eta Rohim, dikumakeun nya aku nu bogana. Asana cek aing mah diserapkeun buahnya. Tina ge kitu, ugalak nu bogana. Maehna mah kajenteun simut ka kebona beak dikepung. Lah, piraku mat. Bego maehna mah. Anjing kasar. Kasar goblok. Keung amatnya ai kitu mah. Ju kumaha eta budak? Geus kajol, yang penting mah urang selamat be. Geus hayu ka pos bisi aya nu bogana. Kemat istirahat heula, teu capek aing. Geus istirahatna di pos bae hayu. Oh, hayu deh. Asakin datu sia. Aing menang tuh budak. Asa nama aya nu ngomongkeun budak. Tadinya di rumah engke be. Daripada aing beunang. Mantak gagal aing tenar. Budak onam, udah sejak hajat ya. Aing budak di mana nya ayeuna? Budak kemarin nanya lompatana jirik eta doangan dais nu ngajakan menhan nu mabur ti heula bejaan cai aya nu boga nama gara kapang hibe eta budak negeri cakep ku aing mana papisan deui jeung budak kamarana pemola lompatana ngaraliang pemanya mending kapos lah aing bari istirahat. Jalan mana sok maling ka kebun aing. Mang ampun mang ulah kukumakeun kula mang. Ampun sia ku aing. Pantesan aing can nyerang naleu kacang aing buahan. Apa aja aing kacang aing mandul teu buahan-buahan. Aing ku ketangkurak sia aku jeung batur sia di alaan bae. Mang kula mah karek sekali doang. Arak sakali doang ku aing kapanggih ge sia. Bukti na kacang aing reng disekusi di alaan. Tinya ho to mang ku hileun di hakanan. Nyalahkeun satoa pugus sia satoa nage jeung batur sia. Geus kuari mang mal deui deui. Mali bere ampun kana dicangcang kuari mah. Moal mang kuari mah maaf. Cicing sia di dinya aing balik heula nyok tambang. Asem mabur cekek saku aing. Oh no. Belah ngomong nu bagaimana nyawa tambang. Kemana cina ieu budak? Jurik tah doang mabur. Pagi be pas aku aing gebugan. Budak mau banyak. Nyaho eta budak kamarana buah lumpatna. Kadieu be kos urang. Heuh sih tadi ge aing lumpat ngaliuk bancet di sawah. Pae buah meureun. Ayo sia ditangkeun sia ku bapana.
Kajen lo main nama Jaya Tim Piatu. Kasihan nyanyahoanan. Coba tangan ku sia bapak na jeung mana aya tilok. Ugu bapak na ge playboy kabe. Manya kas jelema bae paleboy termasuk aing. Atuh mending kene hewan jeung jalem mama. Coba jelema ayeuna boga akal ayo, boga hate, boga agama, tapi kalakuan leuwih ti binatang. Coba jelema ayeuna lamun sret bae di dieu di ditu. Aing geus sebut sok ditinggalkeun. Aing teh ngarti omongan sia. Oh, selamat pengertian ya, kikianan ya. Oh, rupanya pantesan loba bencananya. Contohnya tuh kamari banjir di mana-mana. Terus longsor. Segala angin sakitu gedena. Gunung Baritu. Tsunami segala geus macam-macam lah pokona mah. Tapi masih kene can sadar ieu jalma. Coba lamun geus kitu ayo nek nyalakeun saha ieu jalma geus sarakah. Ayeuna mah mangkana ku pangeran sering dibere bencana ge. Masuk sia saraka. Kayak mat istirahat teulan aing. Hei, Aduh. 1, 2, 3. Aya budak di mana? Ayeuna. Budak di gitu nge, sebelum lempang sebelum 3. maning kapos lah aing dari gitu nge. 3. Ulah Gas boleh biar ampun nek cang-cang sia kuari ku aing mah. Kuari ku aing. Sakeun dak sia. Serangan. Dak. Sakeun sia.